Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan nasta'inu bihi alal imtisali bi awamiri wal ijtinabu an nawahi talaban liridoi. Salatu wassalamu ala abduli khairi khalqi Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun walladzina hum li furuzihim hafidun illa ala ajwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Al-ayah wal makna wallahu a'lam bihaqiqatil murad. Alhamdulillah, puji syukur orang bisa kumpul ngariung deui dina sakumaha rutin diajar istiqomah dina ngabenerkeun akidah, ngabenah-benah dina masalah ibadah, utamana nyata keur ngalegaan manah hate supaya orang rada merenah narimakeun kana ujian perkara-perkara anu berseberangan jeung kahayang. Sabab lamun ayeuna nuturkeun teuing kahayang maka ruh ngarasa bertolak belakang. Nu tadina ruh mah ayeuna meureunnan kuduna mah ngawaro, tapi kusabab ayeuna ngahiji kakurung ku iga maka dipiheulakeun teh syahwat nafsuna. Sok sanajan ayeuna memang geus dipapaesan. Kusabab dipapaesan kitu teh berarti tadina goreng. Nya ayeuna. Pan anu sakumaha nyaho kusararea nyaeta meureunnan dina sabadana ruh anu ahsanul makhluk sae awalna nyaeta ngawaro ka Gusti Allah. Begitu ayeuna ngahiji jeung awak-awakan maka summa radadnahu asfala safilin. Jadi rendah tina posisi rendahna kitu maka ngahiji jeung awak jeung kahayangna maka meureunnan dipapaesan supaya katempo ginding gitu. Ari anu geus ginding mah rek dipapaesan rek henteu aginding we. Lamun cek santri mah dina domkeunana nu geulis mah tetep geulis najan sare tina hudang. Nu goreng mah tetep goreng najan unggal poe dandan gitu. Nu goreng mah goreng we dandanan ge cenah gitu. Nu geulis mah geulis we. Karak hudang sare geulis. Nah ibaratna meureunnan lamun sakiraning ayeuna awak teh awalna memang goreng. Nah goreng nya pantina perkara anu geuleuh ngawujud merupakeun ayeuna awak-awakan model kieu disangka we urang teh mulia, disangka mulia. Mulyana kunaon sebenarnya? Dipapaesan ku baju ya, ditutupan
Terus ayeuna digindingan lamun teh mah meureunnan baju teh cukup baju hungkul di jaketan, di ituan, di sapatuan, di jaman jeung segala rupa. Awewe mah komo leuwih ginding. Tibatan lalaki sok gerak teh digindingan teh di bajuan. Ulin we disangkana. Anu kitu nu gelo kan. Nya disangkana kurang akalna. Ngan lolobana ayeuna meureunnan dina parentah mapaesan diri teh utama nama nyaeta meureunnan supaya pantes. Ngan kusabab boga kahayang teh ya maka mapantes dirina ceuk sorangan hayang ketempo jeung batur. Padahal mah ayeuna urang make baju biasa asal katutupan aurat pantes da geus nutup aurat paretana geus sakitu papaesan diri ulah nepi ka bubuligiran sarta ranjang. Ngan teu cukup cenah geuning ari geus hirup jeung masyarakat mah teu cukup ayeuna make kaos hungkul, make celana panjang hungkul, awewe cukup ayeuna di pakaian naon daster hungkul henteu. Kudu aya itu teh aya seragam teh aya baju nu kieu teh baju nu rupa-rupa. Skincare teh kumaha ayeuna mah hayang glowing cenah. Kajian teh ayeuna melaan kikituanan teh meureunnan loba pengorbanan kan ya urang mah puji syukur keneh keur diajar keur merenahkeun hate supaya narima naon we nu geus jadi katangtuan urang bukan berarti tanpa ayana usaha tetep usaha mah dijalankeun ngan ulah nepi ka loba nanya ka Gusti Allah loba ngatur da urang nu ditanya engke baring jeung urang nu diatur. Kamari beres nyaritakeun dina masalah cabang iman anu nomor ka-34 nya 34 nyata ngaraksa lisan anu hese pisan. Hese ngaraksa lisan teh jiga nu gampang nya hese ngan diajar we gitu. Tong boroning kana perkara anu henteu penting-penting amat da geuninganan hayang we ngobrol teh ngomongkeun teh jeung sagala rupana eta meureunnan nu jadi akar permasalahan maksiat teh dimulai tina lisan. Lamun rek dipikir-pikir antara dipake ngobrol jeung dipake ngaji mah loba keneh dipake ngobrol dipake ngaji nama diajakan yasinan setengah jam ge geus capek manten ngaji we sorangan Al-Qur'an maca ngaderes karaki meunang 2-3 ayat geus seuai nya kan gitu sabab teu akur gitu. Ayeuna wasub batul khamisatu wasalasuna jeung ari cabang iman anu nomor ka 35 nyata hibdul parji ngaraksa kana parji. Tadi dina surat Al-Mu'minun loba sebenarnya mah nya nu ngajelaskeun kana ngaraksa parji teh lain surat Al-Mu'minun hungkul. Ngan kabeneran ayeuna lamun ngabahas surat Al-Mu'minun di dinya di mimitian ku qad li tahqiq asup kana fi'il madi qad aflaha teman-teman bagja lamun nu bahagia teh nu kumaha cenah nyata al-mu'minun jalma nu iman cukup ku iman hungkul henteu maka dikorehkeun iman teh timiti iman ka Gusti Allah malaikat jeung sajabana nepi kana qada jeung qadar terus cabang-cabangna pan eta mah
lamun nu genep mah eta mah intina gitu. Sementara cabangna anu ieu nepi ka cabang 35 teh nyaeta neunan hifdzul farji. Lamun dina surat Al-Mu'minun qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khoshi'un. Nyata salatna anu khusyuk. Salatna anu khusyuk. Jalma nu iman tuluy salatna khusyuk. Gitu. Jadi boga kriteria anu bahagia teh nyata jalma nu iman. Terus salatna teh khusyuk gitu. Dina ieu kita boge salat geus kacaritakeun salatna. Salat bagian tina iman. Rukun Islam. Terus ku ngalaksanakeun salatna berarti magehan kana imana. Lamun ngakuna iman terus ngakuna Islam pek teh salat berarti sarua jeung ngaruntuhkeun kana agamana. Sarua jeung dieunyet-eunyet gitu. Ayo we gitu tah. Terus meureunnan salat tungkul nya teu lah. Teu cukup ku salat tuturkeun ku zakat. Karena beres salat pasti dituturkeun ku lafaz zakat. Aqimis salat wa itauz zakat pasti. Beres eta terus walladzina hum li furujihim yuhafidun ngaraksa kana parji-parjina. Ima lalaki wa ima awewe. Tina naon nyata amanaha tina perkara anu geus ngalarang saha Allahu Allah anhu tina eta ma. Naon ma teh? Gitu nya. Bayana make bayan dijelaskeun gitu. Si ma ieu teh karena sifatna masih kene umum gitu. Geus ngalarang Allah teh ngalarang kana naon minazina tina zina maka hubungkeun wala taqrabu zina innahu kana fahisyata wa sa'a sabila ngadeukeutan kana zina. Zina nu kumaha nyata zina anu ngalakukeun hubungan secara mutlakna. Aya teh zina nu teu ngalakukeun hubungan aya. Nyata zina mata, zina leungeun, nya, gitu beneran. Zina mata ku nempokeun, si eta teh, demok, demplon, atawa nempo video, nempo gambar, nempo nanti gitu, nya. Bareto mah, video-video teh non, bareto mah, kos-koran gitu teh majalah pada tok ngamereunannya. Majalah majalah non kelenci nya, majalah kelenci ada tong gitu. Aya nama pan geuning kos gorengan. Gampang. Tinggal boga kuota jadi. Nya. Tinggal neangan loba gitu. Dan meureunnan eta mah mata zina kene zina mata. Amun zina leungeun nu gawena meureunna cabak-cabak teh gitu nya. Cabak itu cabak ieu. Tah eta zina leungeunna. Nu fatal nyata zina parsi. Di mana engke dina fikih disebutkan zina teh dibagi kana dua. Aya zina muson, aya zina goer muson. Nukuma zina muhson, nukuma zina goer muhson karena nanti hukumannya beda. Ayeuna mah sistem hukuman perbedaan justru kalah dikawinkeun, rame-rame, diondang makan-makan. Urang nu kaonan nang Gusti nu agung gitu. Sarua eujeung
secara tidak sadar urang teh narimakeun kana eta perkara anu batil gitu. Heupan cenah enak kumaha bermasyarakat ke heula antara hukum muamalah jeung hukum jinayah beda deui gitu. Nya hukum muamalah hukum bermasyarakat. Boleh lah. Ya, bermasyarakat, tapi palebah keur posisi hukum disebutkan jinayah, pidana, perdata gitu kan, itu masuk ke dalam ranah hukum perzinahan. Menang dina KUHP oge beuneunan nya. Tah, maka cek undang-undang negara oge geus teu meunang, komo cek undang-undang agama. Dikawinkeun. Ngahadiran deh gitu nya makan-makan selamat ya Gusti bae selamat di mana eta teh mah ngejagam selamat juga jadi saksi kan eta menjadi perkara nu urang teh jiga nu padahal oke urang ditanyaan maneh hadir Gusti saha saksina loba ieu teh eta kok kituna meureunna urang jaluk rasa ku Gusti Allah Gusti sejak ayeuna hampura doraka anu bareto encan kakirakeun urang meureunna ngaraksana gitu. Iwati ya tobat lah. Idza fa'alu fahisatan aw dzalamu anfusahum fastaghfaru ya istighfar urang mengaku urang doraka gitu. Tong sok ada kumaha eta mah alibi engke lamun alibi terus didatangkeun hujah deui geus tarimakeun bahwa urang doraka selesai gitu. Urang doraka taubat sudah kan gitu. Justru lebih enteng dari sistem interogasinya dibanding anu melakukan alasan pembelaan gitu. Datoh Allah nu maha hakim gitu nu ngahakiman raja na hakim nya Gusti Allah. Urang mah geus tarimakeun urang doraka. Terus tobat. Ighfir lana dunubana. Tah kitu. Ngan syarat disebutkeun urang kasaksian teh ieu teh hasil tina zina gitu. Sementara saksi di Al-Qur'an ge nyebutkeun dina surat An-Nisa eta teh kudu dua lalaki anu ningali asli. Dua lalaki saksina si ieu zina kamun masih kene pacena gitu. Oke, kena hukum ieu saksina. Kesaksian palsu gitu. Kumaha lamun awe nu nempona kudu aya deui awewe hiji lalaki dua. Karena tadi hitung kalau hiji dihitung setengah. Kumaha lamun awena dua lalakina hiji tah karang. Wa mar'atani wa rajulun dua awewe hiji lalaki nyaksian tuh si anu gitu. Ayeuna ieu sok dina HP sok aya nyata meureunan make video. Aya di video mereka caksian ku sadaya meskipun anu nyaksian secara detailna sorangan. Aya bukti fisik gitu. Bisa kasaksian ku batu pan bari teh macan aya HP jang video. Ku sistem ngintip teh dina erang-erang bilik. Gitu. Kasih bilik. Atau memang katingali kitu nah. Berarti kudu aya saksi anu nyebutkeun bahwa eta terbukti zinahna. Berarti kan kasaksianana eta mah anu entos musahadah kasaksian ku sadaya. Hasilna eta mah hasil gitu. Jadi hasil tina perzinahan. Zinahna mah teu aya nu nyahokeun. Sehingga lamun kok kituna pan urang teh nyaho. Tah nya eta mah udur da teu nyaho mah teu jadi masalah. Sok sanajan aya nu misalkeun kieu ngaran-ngaran teh nyaho di makfu teh di hampura. Cara tadi urang teh can nyaho hukumna model kitu pek dibere nyaho nu itu mah dihampura. Jadi salagina man salaka tariqon sing jelema aya nu masih kene aya dina non teh jalan tolab ilmu maka nu tadi na teu nyaho pek karak nyaho ayeuna dihampura. Tapi lamun teu aya dina jalan tariq tolabul ilmi tak ku sabab hiji teu neangan ilmuna
kadua ngalakukeun dorakana gitu. Hari anu keur dina salaka thariqan mah masih kena jalan dina alur neangan ilmu berarti keur tina kabodohan maka dimakfu gitu, dihampura. Syaratnya tobat lah gitu. Nah, jadi ngaraksa parji teh tina perkara anu dilarang nyaeta bayana tina zina. Anu geus kapada paham ari zina teh berarti antara lalaki jeung awewe. Anu muhson atau guer muhson. Anu parawan jeung bujang. Ya, gitu. Aya parawan jeung nu geus kawin. Atau anu geus kawin jeung bujang, eta goer. Nah, di mana lamun anu muhson parawan jeung bujang eta mah dijilid. Cambuk. Tuluy dipisahkeun, diusir. Hukumna teh lain dihijikeun, dirayakeun gitu. Geus patojannya kan saudara. Sabab ayeuna lamun direstuan cicingkeun di dinya maka pantes we geuninganan mas-mas ujian, mas-mas musibah. Eta pan aya keneh biangna. Nya pan biangna di dinya sabab lamun ayeuna zina dina hiji tempat maka kabagean, kabulateran. Dorakana gitu. Mamalakna gitu. Tamtap diusir. Pisahkeun. Terus kumaha lamun anu guer muson? Nah, anu guer muson mah eta kudu diranjam. Diranjam teh nyata dimarjum, dilaknat, nyata aya nu nyebatkeun kudu dibabetan ku batu. Nepi ka maotna. Supaya naon tega atuh kitu mah sarua jeung ngabunuh, memang harus dibunuh. Nah, cenah ieu mah kok keras supaya ayeuna siksana di alam akhirat tuntas ku dirajam ayeuna. Engke tinggal dosa-dosa nu sejena gitu. Dosa zinahna beres, da geus gitu di dunia. Mending kene di dunia, terakhirna maut. Sementara di akhirat lamun asup ka neraka disiksana moal aya eureuna. Terus we disiksa. Sakumaha ayeuna kaweningakeun nunjuk Kanjeng Nabi Isra Mi'raj. Kan meureunnan ieu heula sinang heula ka neraka ningali hiji istri anu digusur buukna, gusur digantung bari jeung engke terakhirna teh ngalirkeun nanah jeung getih tina palawangan nana. Tah eta getih teh jadi ngawahangan. Engke teh tah aya wahangan nanah anu bakal jadi inumeun ahli neraka. Nu dijelaskeun engke dina poean di mana si jalma aya disiksa asup kana neraka. Nginumna nu kitu. Daharna naon? Zakum. Tapi geuning diinum da lapar jeung haus kacida. Ayana eta diinum teh lain leungit dahagana, hausna lain kalah namahan. Haus deui nginum deui, lapar di dahar deui gitu. Jadi lil ibarat eueuh kadahareun iwati eta-etana nya maksakeun. Lamun cek dibasakeun teh mah urang di dapur teh kur aya sangu garing-garingna tapi beuteung lapar kacida. Duit teu boga nya meureunnan apalah daya eta we tungtungna teh. Santeuna aya jang ngaganjal mah cenah kitu. Eungap moal boro-boro da sangu garing.
leheung keneh tah diranjam teh sebutkeun leheungna maotna harita lain ku tega-tegana justru ku teu tegana ayeuna ku urang ye ngaleungitkeun rasa tega nepi ka dibabetan ku batu nepi ka maotna urang sarua jeung karunya engke di akhirat. Ayeuna kan pembelaanana beda disebutkeun tidak manusiawi. Ta eta pan tidak manusiawi. Justru dibiarkan hari ini otomatis sarua jeung mere peluang engke siksa selamanya. Nah, karena orang dibatasan ku hukumna jelema pan ya, hak asasi kemanusiaan gitu. Ini tidak manusiawi disiksa seperti ini. Tabongkenan atuh aya geus dibere aturanana nu gawe hubungan teh tadi teh illa kecuali illa ajwa jeung amat heug wae tah sok hubungan mah jeung pamajikanana atawa jeung amatna arek kumaha sugan eta mah mangga da geus dihalalkeun gitu. Nah, ieu hiji zina. Berarti melakukan hubungan intim lah gitunya secara garis besar nama. Wal wati jeung wati. Naon wati-wati teh? Ada orang sok dijadikeun ngaran wati teh. Hiji zina, kadua wati, katilu musahakoh. Naon musahakoh kayak dijelaskan. Wal mufakhodati kaopatna mufakhodah palwati maka ari ngaran wati huwa nyata idkholuz zakari fid duburi ngasupkeun dakar kana dubur. Naon disebut teh? Sodom. Tah kacaritakeun kaum Sodom umat Kanjeng Nabi Lut. Ta nagara Sodom teh eta anu dijuralitkeun. Kaum Sodom disebutna. Nyaeta idkholuz zakari fid dubur. Harita keneh kan dina surat oge ayeuna dijelaskeun keur kisah Kanjeng Nabi Lut lalaki teh resep ka lalaki. Gitu. Ayam geus milihan gitu. Kucing geus milihan gitu. Dar ieu lalaki resep ka lalaki. Kita sok undian gitu. Kantos aya tamu ka Kanjeng Nabi Lut diboro langsung tah ditararoong wah cenah aya lalaki anyar pada malaikat. Dongkap malaikat Jibril. Eta teh sabadana ayeuna dongkap ti Kanjeng Nabi Ibrahim. Anu kateruskeun Kanjeng Nabi Ibrahim mah arek kasundangan teh ku saperkara ayeuna jeung murang karihna ari ieu Kanjeng Nabi Lut. Dongkap Nabi Lut teh didaroong wah cenah aya lalaki kasep. Sok resepkeun ka lalaki nu kasep teh gitu. Ari ayeuna mah lalakina gemulai nu kitu nya. Juga nu gorogoh awak bararada tapi gemulai. Tah, hati-hati. Napi ka disebutkeun we ayeuna teh kaum LGBT. Naudzubillah summa naudzubillah. Haita mah begitu ayeuna Kanjeng Nabi Lut minta ka Gusti Allah ajang nurunkeun balahi siksaan, disiksa. Hari ayeuna dihormati karena Allah yang menciptakan. Iya, LGBT Allah yang ciptakan. Tapi apakah kamu bisa mengizinkan LGBT itu? Allah menciptakan tapi terido sebagai sebuah gambaran ini adalah sebuah kesalahan. Toh setan ge diciptakan ku Gusti Allah tapi di perangan. Innahu aduwwum mubin gitu. Kita di perangan. Hari ieu alasan anu entah.
Jadi menurut masih kena pandangan syahwat akal cenah gitu. Ya. HAM teh ya, hak asasi teh. Lumpat kana hak asasi. Ieu diatur ku Gusti Allah. Kaum Sodom teh lagi disiksa na harita keneh sementara nu ayeuna mah diangkeun tenguan gitu. Bandingku aya saha sih gitu. Aya Kanjeng Nabi teu ujug-ujug ditumpahkeun siksaan harita keneh engke di kredit. Engke digejlugna di akhir gitu. Ya? Sehingga ayeuna kamari teh menyebutkan ayeuna naroskeun Kanjeng Nabi ka malaikat Jibril saha nu ngeusi panto nomor katujuh al kabair min ummatik jelema anu doraka gede ti golongan umat anjeun. Kanjeng Nabi nangis nepi ka ayeuna meureunnan sahabat dah rongkap ge harita mah teu dipalire menta cek urang meureunnan dibahasakeunna menyendiri heula kumaha carana mikiran umat-umat supaya teu diasupkeun kana siksana Gusti Allah. Kanjeng Nabi banding ku kitu. Sahabat begitu ngadengar Kanjeng Nabi sedih, nangis, maka ikut nangis oge. Bahkan aya sahabat begitu ngajelaskeun masalah jahanam, maka lil ibarat guntur harita keneh nutupan panto asup ka jero kamar ngagukuk sieun ayeuna kabagi kana eta bagian panto neraka. Sabab ayeuna di mana eta panto neraka dibukakeun maka ngahayabna lain ngan sakadar dunya bagian selatan nu utara kabilu kabeulem kabeh gitu. Ari ieu mah kalah kan hak asasi mulai lain keneh hak asasi. Jadi idholul zakar fid dubur eta sebutna wati. Jadi kana dubur di tukang. Wal musahaqati naon musahaqah teh hiya nyaeta antaf alal mar'atu ma'amisliha piparjiha. Eta mah awewe jeung awewe antap alal mar migawe eta awewe teh nya disebutna meureunnan ngadu ping-ping gepok naon kitu lah nya disebutna aya nama lesbi beunana. Lamun lalaki jeung lalaki omong kan gitu. Aya teu ayeuna turun can siksana saya siksa itu keberkahan tina gawe geus eueuh keberkahan jeung keluarga geus eueuh. Nah kumaha keberkahan jeung keluarga geus eueuh teh beunghar ku beungharna geulis ku geulisna tapi rumah tangga pabuyar cerai silih hantem perebutkeun hartana perebutkeun budakna mana keberkahan teh padahal geulis ku geulisna beunghar ku beungharna tapi kunaon jelema teu boga mah dahar sapopoe ngan iwati jeung sirining we jeung lauk asin tapi babarengan eta sebutkeunna berkah keneh meskipun ayeuna dahar saayana sakitu we tah ningali kolot nepi ka bisa paket rok itu gitu. Berkah eta teh rumah tanggana. Berkah milik rezekina. Sementara ayeuna sok sanajan mobil mewah, imah lega tapi cerai mah jeung naon. Da teu sararengna hiji di dinya atuh sok saimah sanajan imah lega kamarna loba. Dahareudang atuh. Papisahan we nu hiji balik ka indungna, nu hiji balik deui ayeuna neangan hotel imah sakitu lega teh ditinggalkeun pentingna teh. Geus papisahan karak jadi perebutan. Teu saeutik lah contoh.
Jadi supaya mengurangi rasa kaurang kekecewaan terhadap rumah tangga anu padar kunaon batur mah gitu. Ya. Tong loba teuing pandangan mata nempok ka saluhureun gitu. Tong mah teuing nempo India, nempo ayeuna non Indosiar lah. Lain Indosiarna sebenarnya mah ngan ku penangis we. Karena sebenarnya tidak seindah ku menangis. Kok ari sinetron eta mah beres dihina, beres disiksa beunghar. Urang mah geuningan akhir keneh we jadi cukup ku sajamlin. Kan teh cukup. Terus berjalan orang. Ngaranna ge sinetron. Wal mufakhodatu jeung ari mufakhodah hiya nyata ayyab ala ari tadi mah antap ala ari mah ayyab ala ari tadi mah ku tak tanis sabab aya awewe mar'ah gitu make tak disebut teh mukhatab. Nah, ayeuna muannas. Ya diganti ku gaib. Ari gaib mah nyaeta ar-rajulu ma'a mislihi. Lalaki jeung saumpamana. Berarti meureunnan lalaki jeung lalaki. Nya. Fil fahdi. Ngadu naon atuh eta? Ngadu anggar. Ya. Bisa teh lamun wati teh antara laki jeung lalaki sodom, lamun lalaki jeung awewe nya kitu keneh ya. Wati mah bisa lalaki jeung lalaki, bisa lalaki jeung awewe. Lamun lesbi tadi teh meureun disebutna musahaqah. Awewe jeung awewe ngadu dompet ya. Lamun lalaki ngadu anggar. Itu meureunna ya. Tak ieu disebutkeun zina anu dianggapna besar, zina akbar. Nya hubungan meureunnan. Ada zina asghar mah tadi teh. Paling teuna meureunnan zina asghar mah leungeun nya nyabak bujur tah, nyabak eta nya bagian leungeun gitu. Mata nempokeun film wae itu pun pan ngaraksa keneh sami. Kan intina teh dia kana faroz, kana farji. Sabab ayeuna lamun ngadangu dina siksa teu bisa ngaraksa farjina nyata engke bakal anu narima kana siksaan teh farjina deui gitu. Nu disiksa teh. Leuheung-leuheung ayeuna dibasakeun tadi diranjam, dicambuk, nu dicambuk antara tonggong biasana. Engke mah farjina nu disiksa teh ku seuneun neraka gitu. Lamun dirojok teh mah dirojokna make seuneun neraka. Bari jeung ayeuna tah bagian awewe tukang zina eta teh ngajadikeun pengikut pertama kaum dajjal. Jeung hasil zina-zina. Komo hasil zina na awewe dikawinkeun make hakim anu bapana tadi nu eta keneh. Eta adalah para pengikut-pengikutna nu tereh kagodana teh gitu. Maka meureunnan tina sabadana teh eta urang ngajadikeun hiji pepeling ngaraksa lisan, ngaraksa farji wa qala ta'ala. Ata'tuna dzukrani minal alamin. Apakah henteu didatangkeun ka anjeun nyata kana pirang-pirang lalaki ti sakabeh alam. Jadi lamun dibahasakeun teh mah apakah lamun awewe hungkul teh aya teu pendatangkeun beunang pasang-pasangan gitu. Ibaratna lamun dina surat An-Nur, surat An-Nisa sebutkeun meureunnan sok dipake dalil kana pertikahan ya. Allah menciptakan makhluk itu berpasang-pasangan. Semua berpasang-pasangan.
otomatis merenang lalaki jeung awewe ulah lalaki jeung lalaki awewe jeung awewe. Tapi kan dijadikan anekdot tuh lato-lato juga berpasang-pasangan cenah gitu. Pasang lato-lato ge mun sorangan umadaikeun merenang mentak diadu-adukeun oge da duaan ngan uyuhan we daek diadu-adukeun gitu. Wa qala ta'ala a innakum lata'tunar rijal sahwatan min dunin nisa bal antum qaumun musrifun tata leuwihun didatangkeun ku Allah diciptakeun ti lalaki jeung awewe. Terus memang ayeuna dina posisi lalaki ngabogaan ciciren nya teresep ka awewe normalna ya normalna zuyyina linnas hubbus syahawat cinta syahwat ya. Jadi dipapaesan jelema teh nyata ku syahwat minan nisa ka awewe. Jadi lamun aya lalaki rek ngora rek leutik arek kolot geus kawin can kawin resep keneh ka awewe berarti tabiatna normal. Tabiatna normal. Meskipun ayeuna geus kawin boga anak resep keneh ka awewe cenah teu normal eta teh. Da karak pamajikanna hiji. Dipake we dalil ku lalaki. Nyata nya ngawayuh masna wasulasa waruba. Teu dibaca ti hareupna pan. Ayatna teh dicokot we pankihu ma tobalakum masna wasulasa waruba. Padahal ieu ayat diturunkeun teh lain jang nambahan. Sebenarnya dina pada zaman harita loba aya nu 8 aya nu 13 maka pankihu tikah ku anjeun ma istri. Mata perkara berarti jenisnya toba anu alus nu hade nu bager nu anu minani sati golongan awewe masna 2 wasulasa 3 waruba 4. Bahkan aya nu nafsirkeun bahwa masna teh 2 karena taskir tina lapad salasa teh 2 lamun masna 2 lamun 2 berarti 4. Sulasa taskiran tina salas. 3 genep jeung 4 10. Waruba 4 8 berarti 18 tuh. Namun anu ngartikeun kitu gitu. Jadi lain ngan 2 hungkul aya sabarang ngartikeun ngan di dinya dijelaskeunana meureunna tafsiran ceuk masyhurna ulama masna wasulasa wa 2 waruba teh nyaeta boleh 2 boleh 3 boleh 4. Jika lebih maka sisanya ceraikan. Batasan terakhirnya 4 jadi ngurangan lain nambahan lain. Kerjaman harita mah dikurangan. Coba uningan Kanjeng Nabi karo bojo sabaraha? Kan gitu Renan. Setelah datang ayat ieu maka masna wa sulasa waruba maka ikuti ini gitu. Terakhir-terakhirna dipirakan. Aya dikantunkeun nya ku maot gitu. Jadi pilihan nu ayeuna mah lain ngurangan nambahan karena emang rata-rata wampuhna hiji nya pan dina ayatna kudu sing lengkep gitu ti luhur mula maca ayatana anu pan dijadikeun alasan teh eta he masna wasulasa waruba nya teh jisamsu teh ya masna 2 salasa 3 ruba 4 jisamsu jamsu 2 3 4. Jadi memang geus digariskeun hubus syahwat minan nisa.
ka awewe. Jadi normal lah sebenarnya. Jadi lain arek ngajelaskeun masalah ngawayu, ngajelaskeun masalah poligami karena memang dipapai san rasa resep. Normal. Toh keadilanana di mana? Cenah gitu kan. Masalah ke ngundang masalah adil dan tidakna pan. Da moal anu adil. Sakumaha ayeuna ngahiji saimah dibarengkeun nepi ka layet anggar moal bisa adil. Sabdupang adil-adil nama ayeuna bisa ngabagi rata sesuai dengan porsina, lain sarua gitu. Adil teh. Ngan meureunna tah dibahasakeun kitu teh teu narimakeun pada eta geus puguh dalil dina Al-Qur'an. Disebutkeun we lalaki mah sarakah cenah. Teu cukup hiji ari nu sarakah disebutkeun sarakah teh kumaha? Ngaran sarakah teh kumaha? Hah? Sarakah ajang sorangan. Contoh misalkan ayeuna roti aya 3 jelemana aya 3-an. Ongkona hiji ewang. Lamun sarakah yang kabeh hiji ku sorangan 3-anna ku sorangan. Nu sarakah teh lalaki apa awewe? Hah? Nu sarakah teh lalaki apa awewe? Loba lalaki, loba awewe. Jadi nu sarakah teh lalaki apa awewe? Nu sarakah teh? Sebenarnya mah kan hiji jang lobaaneun, berarti dibagi-bagi. Ari ieu hayang kuso, tah eta disebutna cenah eta mah alasan we lain alasan. Pambarengan digariskeunana ayeuna loba keneh lalaki, loba keneh awewe. Loba keneh awewe. Ari ieu rek dibogaan ku sorangan atuh sesana ka mana? Nya, mentakan pantes cenah ayeuna awewe jeung awewe deui. Eta mah tanpa harus memikirkan kronologi kekecewaan dan lain sebagainya gitu nya. Karena memang ningali kana dohir fakta di lapangan awewe leuwih loba hiji banding sabaraha gitu. Teu kudu neangan hese-hese tinggal asup ka pabrik lalakina sabaraha awewena sabaraha kitu we. Tempo mah loba lalaki loba awewe. Tong ka pabrik atuh cenah nu deukeut we ka sakola tuh indit ka SD loba lalaki loba awewe. Ka pangajian loba lalaki loba awewe. Gitu, itu kudu jauh-jauh gitu. Ya, gitu. Tah, iyalah meureunna ngajadikeun skenario pikeun urang narimakeun naon-naon anu geus terjadi. Urang teu meureunna boga kahayang tapi ka eueuh-eueuh geus we atuh. Saya aja gitu nya. Sabab jadi beban karena pikiran, jadi capek, kalaksanakeun henteu, stres heueuh kan gitu. Geus aja lah. Nu aya kereuyeuskeun datoh moal beak, nu aya oge, ya. Sabab syarat cenah ieu anu rek poligami teh hiji cenah ayeuna golongan jalma goni, beunghar. Jadi yo di imahan seorang hiji, di mobilan seorang hiji, di kalungan, di anuan pasti dah. Ya. Nu kadua cenah para kiai lain goni hungkul kiai cenah. Rata-rata da bisa ngaduana nepi ka balalagur cenah gitu, ya. Katilu para pejabat boga martabat ting harta jeung tahta. Tah biasana sok deukeut ka awewe. Kaopatna nu gelo cenah gitu.
harta teu boga ilmu eueuh cenah ayeuna pangkat darajat teu sabaraha darwe yang paling kan gelo cenah eta kepusing pusing asiatina ayeuna kitu teh meureunna ku hiji oge geus pusing melaan sirah nu handap nyiksa sirah nu luhur tapi ari geus kuat mah bae sih gitu cenah geus boga ilmu tarek ilmu tarek geus carekan itu carekan bonge we al asom al asom gitu bodoh teteh mangga eta mah ketika peureunnan dina posisi zina teh lain ayeuna anu geus kararawin hungkul nu ngarora oge ya ma'syarus syabab hei budak ora badenan raksa diri anjeun tina ngalakukeun perzinahan nyata di mana lamun mampu anjeun geus boga kahayang gede aya lawana maka pankihu buru-buru nikah mungkin nikahna berarti jadi wajib gitu. Lamun bisa kene nahan berarti eta kasupna kana sunnah ya cenah hayang kawin tapi can boga maka kudu puasa we eta mah sabab ku puasa nurunkeun syahwat gitu ku puasa nurunkeun syahwat lamun puasa masih keneh wayahna kadaharanana kurangan pas bukana kadaharna kurangan karena meureunnan syahwatnya didukung ku kadaharan anu di dahar ku urang ngandung vitamin, ngandung protein, ngandung gizi engke akan menumbuhkan pembangunan hormon. Nah, eta nu ieu na gitu. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam innallaha la yastahi minal haqq saestuna Gusti Allah eta moal pati-pati ayeuna ninggalkeun kana hak lamun ningali lapad mah yastahi isin ya. Istahya yastahi tapi diartiana lain isin moal pati ninggalkeun Allah kana hak ayeuna la ta'tunan nisa jadi meureunnan ngajadikeun pi adbarihinna dina dubur-duburna eta nisa jadi ku Allah dihalangankeun atuh eta mah entong da lain jalanna dihareup we atuh nu geus disayangikeun gitu da eta mah jang tempat miceun ya leuwihkeun ai innallaha la ya'muru artina kadinya tah ya saestuna Gusti Allah henteu marentah bil istihya kana eraan min bayanil haq tina netelakeun hak jadi caritakeun we perkara nu kieu lalaki jeung lalaki mah kitu ngadu pedang awewe jeung awewe mangadu kitu jadi tanpa harus menyembunyikan bahasana cek urang meuneun jorang cenah si eta mah jorang lain jorang ieu keur nerangkeun komo masalah fikih mah ya lain jorangnya kan memang lamun teu dijelaskeun engkena jadi ngambang ngagantung teu pararuguh seperti ngajelaskeun masalah parji teh nu kumaha kan dijelaskeun na fikih mah head teh kumaha ti mana kaluarna kumaha getih mimitina terus getih kaduana tuluy cara ngabersihanana kumaha lain jorang dan dokter oge nyabakan lain ayeuna jorang lain ayeuna naon cek urang mah cunihin lain dah memang geus jadi tugasna gitu tugasna ajengan kiai ustad dina pada keur netelakeun perkara fikih nyaeta caritakeun sejelasna tapi cek bahasa urang pan ngewa cenah kitu teh nya pelecehan segala macam ieu anu dijadikeun posisi bahwa ngaraksa kana parji kecuali berenang ku istrina atau ku amatna ada nama teu aya amat di urang malahnya istri lah cukup ku istri ngalapna ulah ku
istri nu sejen gitu jajan bahasa nama toh maha keneh menang jajan tibatan pamajikan anu geus diresmikeun entak badannan puji syukurna dibere rumah tangga anu masih keneh narimakeun apa adana da eta ku Gusti Allah geus distandarkeun urang teh model kieu ayana supaya badannan tah puguh narimakeun engke pikieun dibere sabandingan kufuna gitu sakufu lamun teu sakufu mah biasana taratahan lila dibere we darajat awewe leuwih luhur leuwih gajina leuwih gede rumasa we pang ieuna nya lalaki rendah direndahkeun kitu papisahan sabab ayeuna kewajiban nu paling utama dina nyiar napakah mah tetep we lalaki awewe mah teu aya kewajiban neangan napakah sekalipun ayeuna neangan napakah ngabantuan ka caroge mangga kalawan izina diizinan mangga tapi tetap kudu ingat kana koridor sok sanajan manehna boga gaji urang henteu tetep kudu ngawaharo da pangkat awewe mah nisa ukum harsul lakum paktu harsakum lalaki ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Jadi lamun can koen wayahna ngaji heula supaya urangna geunah di mana rumah tangga gitu. Sabab rumah tangga teh lain jang sapoe dua poe, satahun dua tahun gitu. Sabab ngahijikeun karakter anu beda, tabiat anu beda, saimah, sagulung sagalang eta moal ujug-ujug bisa. Tinggal berkaca ka kolot urang sabaraha tahun rumah tangga apakah kitu teu pernah pasea atau jempe-jempe wae atau kumaha kan orang bisa ningali lah. Da urang mah salila-lilana karang nepi ka saumuran budak paling belasan tahun. Kolot mah nepi ka urang gararadena, nepi ka rincuan, buyutan gitu. Tinggal kumaha dina bahtera rumah tangga teu gampang. Da ngaranna oge ayeuna meureunna rumah tangga ngaranna ge rumah imah tangga nya naek we beres ieu daek deui da teh ieu da dar masalah ieu can beres datang deui datang ayo we ngaranna ge hayang ningkatkeun ngan meureunna ku sabab datangna ayeuna urang ngalaksanakeun rumah tangga teh urang nuturkeun kana sunnah Kanjeng Rasul disebutkeun an-nikahu sunnati paling teu kadinya niatan ibadah bahwa eta teh sunat perjalanan Kanjeng Rasul nikah gitu. Ku nikah urang bisa merenah ya. Nu kaduana meureunnan sok berusaha hayang ngabogaan imah geus rumah tangga mah untuk salilana hayang jeung kolot we pan geuninganna terus meureunnan boga sendok-sendok wae mah boga piring-piring wae mah gitu nya kusabab rumah tangga teh ari keur babujangan mah boro-boro ayeuna boga sendok kasur ge teu boga nu kolot kene sagala rupa ge ngan di aku nu urang di kamar urang kasur urang non urang pada macan boga naon sok sanajan gaji gede ge naon atuh dipake jang jang jajana we mapaesan diri sorangan gitu. Ari geus rumah tangga mah biasana meureunnan nyisihkeun jang anak, jang istri, jang dirina. Komo lamun geus sabeh ditunakeun melaan keneh anak. Nya keun lah urang mah papanasan sare kitu sare kieu dah kitu yang penting anak. Urang ayeuna jadi anak, kadang sok poho kana jadi kolot gitu. Engke geus jadi kolot karasa bahwa ku anak digitukeun gitu. Seperti ayeuna disebut bahasana meureunnan kan berputarna nya. Urang keur jadi budak bareto kieu ayeuna urang jadi kolot kieu. Oh geuninganan ternyata urang teh jadi bisa mengerti bahwa ternyata kolot bareto kitu kieu teh disumputkeun teh pinuh ku kabohongan gitu. Ternyata urang oge ngabohong kana jadi anak. Orang ini nggak bohong, bapak ada angcan, ngus, padahal teuing teh. Bapak boga duit teh boga,
Padahal mah ting ti mana duitna gitu. Ka indungna kitu ya. Jadi sebuah gambaran urang bareto budak ka kolot rumah saah kolot mah aya we teh nyaho eueuh pan ka budak mah. Ayeuna urang geuning jadi kolot ka budak oge budak mah nyaho aya teu nyaho capek belekena kumaha. Tah balik deui we iktibar Kanjeng Rasul nyaahna ka urang kanu jadi umat. Kanjeng Rasul nyaahna kanu jadi umat. Nepi ka kituna ari urang kumaha ieu ka Kanjeng Rasul gitu. Tah tinggal di kitu gitu. Tinggal muter-muter. Supaya meureunnan urang teh ngambil iktibar gambaran lamun disebutkeun mulang tarima mah moal bisa. Urang geus mutlak dijadikeun khairul ummat panghade-hadena maka balik kasihna atuh lobakeun maca sholawat. Ya, jadi lamun maca sholawat teh teu kudu bibilangan lah gitu. Mastata'tum we. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad teh rek sabaraha we. Ya. Cenah aya nu dibilang ieu mah beuneunan eta boga takaran mangga. Teu ditakar cenah sadaekna samampuhna mangga. Ya. Da urang oge biasana lamun geus banding ku deukeut rek jeung babaturan, rek jeung ayeuna keluarga geus moal hitungan kenae lah cenah ayeuna jajan naon teu kudu hitungan ku urang dipangmayarkeun gitu. Geus teu hitungan ting babaturan oge. Padahal mah sakumaha sih bageurna babaturan ka urang nepi ka daek belaan tara hitungan. Rokok sarokok, nginum sanginum, dahar sadahar, sare sapake cenah kitu bahasana teh. Geus teu hitungan. Tah maka meureunnan urang ge lamun bisa teh mah mampu mungkin tong loba hitungan. Aya hitunganna hitung we kitu mah hese lah nya urang mah. Ieu dina ngamaknaan nyaeta hifdzul farji cabang iman anu nomor ka-35. Eta nutup bed anu kamari gitu nya. Sementara sakitu heula engke urang teruskeun kana bed anu berikutna tina cabang anu nomor ka-36, 37, 38, 38. Jadi sabet teh sabaraha cabang gitu nya. Salah sahijina nyata adil amanah la tuqatilul muslim ya, ngadegeun atawa ngalaksanakeun atawa menepati janji mikeun amanah anu geus ditarima ku urang. Ingat-ingatna bahwa urang teh diamanahan ku Gusti Allah dari milik urang. Kabeh oge urang mah teu boga. Maka urang diamanahan awak anu sehat. Pernahkeun atuh. Diamanahan umur. Pernahkeun atuh. Ular umasa nu sorangan kumaha aing we. Engke lamun heug kumaha aing we, engke meureunnan kalah ripuh. Di mana geus maot oge kumaha sia we atulah ayeuna mah. Da tarina ge kumaha aing enggeus atuh kumaha sia. Sok ayeuna mandi ku sorangan, mungkus ku sorangan, salat ku sorangan, ngagali kubur ku sorangan, kurebkeun ku sorangan kitu nya. Tarimakeun tah engke ku tulang beuheung sorangan nalima siksaan ti Gusti Allah gitu naudzubillah ya. Sabab posisi amanah tong waka perkara anu hararese urang di amanah teh jabatan dan sebagainya capek kumaha eta mah. Da yang jabatan sebagai cenah amanah rakyat. amanah rakyat sebenarnya ya. Justru urang nu diberi amanah mimpin sebagai khalifatul fil ard tong waka ngemimpin anu loba, mimpin diri sorangan we heula gitu. Jeung keluarga tah mampu teu sakira-kirana. Omong ke ayeuna amanah mah rakyat, mimpin rakyat nya ayeuna disebutkeun keur paadu-adu neangan kana kursi nu geunah mengatasnamakan rakyat
engke dijadikan hujah rakyat nu mana sok keruan ku abjeun nu dibela nu mana bener teh dibela na rakyatna sabaraha lamun heug hiji dua teh mah meureunna tah kayak jadi teangan kan kamari geuninganan ngahaja sia kamari cenah ka kaula menta sora pengeus dibayar cepet ayo cenah tanggung jawabna kan gitu ning ditarima berarti bebas teh kan gitu berarti ente ridho ke saya geus dibayar oh gitu bisa nyalahkeun mah rek ngahujah mah tong ka engke ayeuna we pan saku aing geus dibere tuh masjid karpet menang aing tuh cat menang aing tuh di mana teu menang tuh dirabutan deui ini nya rek ngahujah mah bisa kan rek nyalahkeun cenah gitu tidak pro rakyat pan saya mah sorana geus dibeli 100.000 untuk 5 tahun bayangkeun tah 100.000 untuk 5 tahun salah orang-orang kene gitu sebenarnya jadi ngarasakeun genah nikmat membawa sengsara nya cenah da yang penting urang mah duitna we nya da teu karasa ieu nya teu karasa teh ayeuna begitu kebijakan-kebijakan yang sudah ditandatangani karaksana teh berikutna begitu kebijakan diturunkeun model ayeuna meureunnan minyak maha naon maha menang saha eta teh menang urang-urang kene nu ngijinan urang nu milih kita tanggung jawab sorangan mantak ida asobatkum pabinapsik di mana datang musibah lobaan teh ngukur atuh hasabu qabla antuha sibu sama meh nyalahkeun teh sok introspeksi heula lain arek ijid kana ayeuna usum politikan lain ieu nya ieu ngaraksa diri urang supaya salamet gitu heupan butuh heupan eta tang urang teu kaudag-udag dibenturkeun antara butuh nya jeung aya nu mere gitu. Komo dajal mah leuwih ti kitu lain ngan sakadar 100.000 jeung 5 teh di mana ieu anjeun dibere ayeuna sagarupa kahayang ngan kaluar tina agama eta salamet jeung kaula. Lamun ayeuna teu ngawaro milih anjeun jeung agama anjeun paeh harita. Paeh hukumanana. Dajal mah eueuh kesempatan deh rek milih mana? Rek milih paeh, rek milih nuturkeun. Nuturkeun disalametkeun ku dajal gitu. Diberi kesempatan hidup gitu. Lamun teu ngawaro nya paeh harita gitu. Anggap jeung NATO ikut serta atau mau tempur ya? Tempur harita kene gitu. Terawan nya kitu kene arek ngawaro arek paeh pilihanna kan gitu. Ayeuna mah meureunna antara butuh jeung teu butuhna ya tinggal kembali sih. Ya ka individuna masing-masing. Toh sebetulnya kembali kepada individu masing-masing setelah jadi mah pan kabagian kabeh meureunna. Nu teu nyahoan naon ge kabagian. Anak encu urang engke oge nu teu nyahoan naon kabagian. Anak urang teh nya naon ayeuna masih kene laletik SD kene SMP kene geus milu riweuhna sabab naon urang panu boga sorana maka rek saha wae kumaha wae maka begitu niatan ikhlaskeun tong ningali itu ieu rek milih Allah nyertakeun ieu di idinan sok meureunna naek lamun teu nya meureunna sing narimakeun urang kumaha atuh ya eta mah lillahi taala geus eta mah rek kitu rek kieu yang penting urang mah sesuai dengan tanggung jawabna masing-masing teu milih salah pan milih salah mentakan ayeuna lolobana milih teh kudu hayang nu meunang pan itu pan kabeh ge boga kahayang kunaon mentak kecewa da baroga kahayang da urang ge meureun tak milih teh boga kahayang kan gitu ya diseret-seretkeun
tah keur usum-usumna ayeuna sing modern da balik deui ka urang-urang keneh cek paribasa individu masing-masing nya individu masing-masing toh geus didatangkeun ditarik ku Gusti Allah kaberkahan dina segala rupa mah kabagian sararea sa alam dunia kabagian lain di wilah-wilah deui da akibat berenang doharul fasad fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas urang-urang keneh sok sanajan eta musibah geus dicoretkeun ku Gusti Allah ieu bakal datang tapi tetap berenang aya sabab musababna eta nya iyalah gambaran pikeun urang sadaya mudah-mudahan diraksa sakeluarga tetap diberkahkeun dina kasabna anu meureunna encan oge ti mana we da eta mangan sakadar gambaran hungkul teu dijadikeun tolak ukur dan nu gawe geuninganan katempona jiga nu geunah cek urang ayeuna teu gawe nya indit isu balik sore di motor di seragam di sepatu ditempo daharna sarua we dahar nya sarua dahar nu di mobil araragreng daharna asa kitu we tetep sabenerna mah nganu ngajadikeun beda teh pikiran jeung hatena gitu. Hatena muter nempo batur uji gageunah hatena heureun gitu teu narimakeun keluh kesah cek ayeuna Syekh Ibnu Athaillah bahkan ayeuna Maulana Rumi mengeluhkan ciptaan sama dengan mengeluh pada sang pencipta. Kunaon urang teh nya hirup teh ku kieu-kieu teuing balangsak Gusti. Geus capek. Sarua jeung ngeluhkeun ka Gusti Allah. Teu narimakeun sarua jeung ayeuna meureunna boga pamajikan ngeluh hareupeun mitoha. Kunaon di pamajikan teh kieu-kieu amat hareupeun mitoha. Ieu nyebutkeun kunaon Gusti abdi teh hirup teh kieu-kieu. Sarua jeung ngeluhkeun ka Gusti Allah. Opan urang mah jelema biasa iyalah jelema biasa. Katut karena memang kan posisi sabar ikhlas teu gampang. Perlu proses mengendalikan diri. Toh Nabi Ayub prosesna lillah yang bisa sabar. Leungit hartana, leungit keluargana, leuwit jasadna. Opan eta si setan teh ngagoda teh miti hartana beak. Keluargana marang terus ayeuna istrina geus teu kuat sabar. Ayeuna jasadna sabaraha taun alhamdulillah we puji syukur Gusti. Atuh cenah ayeuna cek urang teh bahasa aduh atuh sedekah ka Allah pan maneh teh nabi mun cek bahasa urang gitu. Isin cenah. Nah make isin nya kaula teh cenah ayeuna kira-kira panghitungkeun kaula kieu teh sabaraha taun. Araratul kieu teh mitina mah araratul. Cara urang gugut nepi ka boleh cet digaruan ku batu nepi ka timbul we cek paribasa meureun cek urang mah infeksi kala luar we bilatur hileud. Sabaraha taun cenah kaula kieu teh ya cenah kurang leuwih aya 17 tahun mah cenah. Oh 17 tahun kaula teh kieu teh cenah isin ari kaula ayeuna sabaraha taun 87 tahun berarti 80 masih keneh aman. Aya karek 17 tahun can sabaraha cenah. Puji syukur we 17 tahun masih keneh puji syukur alhamdulillah urang mah nyeri huntu tilu poe masyaallah. Teu dahar sapoe geus masikeun Gusti ku kieu-kieu teh geus we atuh cabut tangkal heuy teh geus we jieun goreng heuy teh ulah heuy. Kitu nya. Urang teu gawe sabaraha taun. Ari gawena sabaraha taun bareto. Teu diitung keur gawena mah, keur sehatna mah teu diitung, keur boga duitna mah teu diitung, biasana diitung teh keur eueuhna. Tah, ieu keur ngabeunahna teh. Dah cong ngomong we nya. Lamun teu diomongkeun moal sadar-sadar.
nyadarkeun hate ngubaran sorangan ke urang teh cager teh sabaraha lila da ieu gini huntut jeung rieu teh sabaraha lamun rek dikeluh nya ngeluh sebenarnya mah ngeluh kan isin teh banding ku dihantam teh hantem teh ngaji deh jadi bahasana tam yang malika bete sarek mikir mah urang teh gitu. Lamun teu mikir-mikirnya apalah takilun, apalah tatapakkarun, dan gitu ya bener. Supaya meureunnan urang jadi babalik pikir supaya urang teh lain ngan sakadar hayang bagja di dunia tapi bagja di akhirat gitu. Utamana sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Nu sakumaha doa sapu jagat ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Eta doa sapu jagat. Bahkan ayeuna keur tawaf teu bisa oge geus eta lah. Ngadoa mah nya. Eta lah nya. Eta amanah. Oke lah orang teruskeun deui mudah-mudahan aya waktu urang basi panjang umur sehat berkah sadayana sakitu lah wallahu a'lam. Iya.